Ciga mantan. Masuk siang. Siang nah, ini mau korek aing. Siap tonjok aing geus. Geus ya teh geus atuh. Sarang eta sadeui. Pocong. Anjing gue kemana sih ya? Mesin jurik orang mah tuh. Nah, dari mana tuh diacak-acak? Ngarah ciga mantan. Naon? Rujit. Nah mana pin di taneuhan? Ciga mantan. Naon? Gulu. Bener. Don mame jomblo. Pin euy. Don, terus lah hidup walau tak berguna. Bener pin. Tong mali malia tong bedegong, pengkayu manis disangkaning orang sombong. Sombong rinci-rinci, sombong rinci-rinci, sombong rinci-rinci atau sade. Sombong rinci-rinci, sombong rinci-rinci, sombong rinci-rinci, bangga tebak. Sombong rinci-rinci. Di mana? Di mana sok sade? Aduh kan di mana? Ada sombong rinci-rinci. Ya, sombong rinci-rinci. Sombong rinci-rinci, sombong rinci-rinci. Ayo tebak di mana? Ayo. Sahanya. Piadunya. Oh iya. Salah. 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 Padahal ada ti Abi. Ketebak. Deui. Ayo. Dia dua deui main ketebak deui. Nya saya kata pisan deh nya. Murah pisan deh ieu rame ya. Nih. Wajah ya. Iya, sade. Sade deui dah. Sade masih kana ucing. Nya terus we dah masih kana ucing. Urang kemana heula tuh atuh asli nih rame-rame hitungan nih atuh tungguikeun orang arata nih ali sadaya ayeuna tuh abi geus sami can iba ya can iba iya tuh sadaya nih da abi geus sami can iba kadul ge nya abi ge bau ge bau aduh mah ketemuan lu malah HP pohon deh ketemuan anjing aduh aing keluar sih ya. Masih siap. Kemudian ini mau korek aing. Masa deh? Aing ketemuan jeung awal kata sejati. Heureui atuh aing mah heureui. Definisi heureui main kitu sia nih. Tong aya mah udah bikin. Siapa yang selalu dengeran aing? Dia main heureui aing. Ayo gocek aing sih ini. Ya Allah. Si Sade ini sakadua naonan. Ari mana naonan? Aing ikut campur, madung aing kagelut.
Ari mana kikieu teh jam 1. Berang keneh. Nya pantes atuh. Dipikeun ka Jokowi genep periode oge mah beres-beres gelut kitu patut mah. Ayo. Ari sia naon ngerakeun. Tah gara-gara jelema eta. Sia tonyok aing geus sia teh geus atuh ngerakeun. Tengeunah don aing don tengeunah euy asli aing. Heureui sateh tuh heureui ini. Masalahna naon ari maneh Sade? Dun, aing rek ketemuan jeung awewe ngaran aing digoreng ku jelema eta. Jadi we urang bedorek pangpropna. Oh, gara-gara awewe. Sia dipikeun ka pasea jeung babaturan. Lain ku masalah awewe don euy. Ieu masalah kemanusiaan euy. Aing sambangun citra nu hade ka awewe eta ngaran aing rek dijatuhkeun ku jelema eta tah. Ari maneh digoreng naon? Rame si Sade Rame-rame Sade mah daglog. apa sa eta di sadar? Nah, ada nu dicas misaha? Si Sade. Oh, saha? Angkat. Roberto, abi ngangge ocuk beremnya diantos cak ke tukang baso. Wajib, si Sade ngaku beneran Roberto. Roberto. Palingan aing pas tadi mori weudeuk balik teh meureun bisa mani geula teh eta meureun. Udah ketemuan urnya. Roberto balik Robin Hood. Robondong. Sanes Roberto meureun teh ngaran asli nama si Sade. Ari ieu saha? Ieu sareng Adul rerencanganna Sade. Oh, rerencangana. Ari Roberto na ka mana? Lain Roberto. Sade ngaran asli nama. Ih, sawarna mah namina teh Roberto, pengusaha batu bara. Sade ngaran Roberto, pengusaha batu bara. Itu teh geus kadengin. Pengusaha batu bara naon? Si Sade mah tukang klub jago. Leres eta teh, ih abi menikah tipu. Asli ieu mah. Terus ari si Sadena ka mana? Si Sadena keur modal. Ih, meni jiji. Tong hayang ka si Sade, Neng. Si Sade mah podolna ge sigi cabe hungkul, bari bareureum. Jeung jagong deui ngagarentul. Tak kieu Neng sareng podolna teh. Kangkung ngarambai bari pageuh dieujeunkeun teh kudu dikenyang. Ih, meni jiji. Wartoskeun ka si Sade tong jadi gitu ketemuan teh. Udah ketemuan. Tadi balik ke naon mandi. Deket ketemuan nya. Api-api aratul. Apa lempang ke jalan jauh-jauh Ces? Cicing sisi jalan. Logo Cigabos ngadekan penumpang. Oh, gitu. Si Kadul teh salah-salah teuing. Kan ari maneh nur jadi ngabela si eta. Sia salah. Dek bangun citra nu hade jeung awewe eta. Tapi didasari ku ngawadul. Si Amala ini bangun citra. Tapi pencitraan. Ngaran Sade diakukeun Roberto, pengusaha batu bara. Kanyataana tukang kulub jagong sia mah. Geus sia teh atuh. Hari urang mah don euy, ngasa ukur PDKT don euy. Da lamun urang geus panggih jeung awewe eta ge euy dek jujur euy. Ngan gara-gara jelema eta tah. Jadi we urang bedot jeung awewe panggih teh. Sia geus sia teh geus. Tengeunah tuh aing. Geus. Gara-gara awewe maneh tepikeun ka pasea kieu jeung babaturan. Sok sia ayeuna mah silih hampura, da maneh teh babaturan. Sok sasalaman.
Sesalaman sih itu sesalaman. Sesalaman. Banget tong yang parkeun sok patinggali-tinggali. Seuri. Siap. Goblok. Aing mah lain ngaledek. Balik aing mah tiris tehangan ku emak. Jor sia mantog. Enggak sih teh pernah ngisi di hampura Tiris kieu Beli gorengan atuh sade euy. Ieu urang kadut aduh tepikeun ka murilit kieu. boga duit tuh euy. Urang si panggih deui jeung awewe euy. Sia mah ari kawewe aya, ari kana babaturan eueuh. Asli dun teu boga urang euy. Sarana eta sade euy. Kayaknya pencuri dun euy. Kita harus menangkapnya. Sia sosokan ngomong bahasa Indonesia, tong era ngomong bahasa Sunda. Ari maneh dun? Anu lalajo mengartieun. Urang Jakarta, urang Sulawesi, urang Medan, dan seluruh Indonesia. Apanan ku tukang ngedit bakal ibere terjemah di dieu subtitle. Heueuh nya. Hayu tuh dun, bisi kabur malingna. Sebentar kawan. Sebelum kita menangkap maling, kita harus punya strategi dulu. Kita jangan nakal tiang listrik. Kenapa dun? Agar posisi kita tidak diketahui oleh maling. Kela-kela. Mari mana jadi ngomong bahasa deui? Bae ari maneh ngaringankeun anu ngedit. Sekarang ayo kita kejar malingnya. Maneh lompat ka ditu, urang lompat ka ditu. Oh, siap. Ayo dun. Kela. Nah, mana dun? Kela. Kumaha lamun eta lain maling tapi juri. Wewe gombel. Pocong. Kuntilanak. Kumaha sia? Kumaha sade sia? Aji. Si sade mana? Iya mana orang. Dia kemana sih? Siapa mau mencuri? Sade. Tapi bisa eta maling. Juga kemana sih Yan? Sen jurik da orang mah tuh. Bisi maling maneh, urang ijat ulang ngaronda demi keamanan masyarakat. Ayo ngaronda bisi maling bae. Ayo. Nama tuh. Atau seulanya dulur-dulur tong hilap di subscribe, like, komen, sareng share. Hatur nuhun, sampurasun.